Mana lamun ibadah teh tercukup ku ilmu fikih, ibadah tercukup ku ilmu tauhid, tapi urang kudu barengan ku tasawuf. Naon keur ngatur hatina, hatina kudu diisian hatena. Kunaon kudu ku tasbih. Kunaon deui urang katumpul ke ku zikir. Dina sasira badan teh kudu mah katumpul ke ku zikir ka Gusti Allah, eling ka Allah. Keluarga jarona teh kudu mah dipake zikir ka Gusti Allah. Mana lalu orang riungan seperti disebutkan karena ahli pikir paul seperti eta jalma nyata sepertosna orang riung nyata bangke mar. Mana jadi orang pikir mana orang turun kumaha baik sakan orang teka sukeun kana riungan anu lain ahli pikir dina habina sing pikir ka Gusti Allah. Gitu.